Majak lamun jelema dibere daek ngadoa Allahumma tawil umri sohih jasadi wa aktsir rizki eta teh dibere daek takos kitu tah engke bakalna panjang umur. Sebabnya anda dicoba doa eta teh kajahoan mustajabna atuh ku panjang umur. Bapak kolot teh teu daek pae-pae kunaon cak injuna. Nanya bakolot, udah deh bapak kolot teh buriang setik kecageri dicageri usahakeun mah jaga parah abang mah ngadoa ieu ngalanggeung Allahumma tawil umurona usahi jasadana wa aktir amwalana ta eta tah ngadoa eta meureun ku Allah dibuktikeun doa eta teh lantaran menta panjang umur atuh daek ngadoa eta okos jelema dek dibere sugih daek teh maca ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaninu ya goni ini dibuktikan ku Gusti Allah sugih berarti tuh ya Allah ya Rabbul alamin jelema asok ngadoa eta teh Allahumma inni as'aluka Allahumma gitu naon gara eta teh Allahumma gitu anu sulamun fakbiti ilaika ghairu maqtani fitnatan idza aradta fitnatan fakbidni ilaika ghairu maftunin tata. Nah, lamun osok sering ngadoa eta, nah lamun kira-kira loba fitnah dibawakan ku Gusti Allah. Sebabna mentana ge kos kitu ieu. Ya Allah, ya urang mentak jelema nu sok ngawiridkeun doa eta teh. Il qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba eta mah kadeuleuna kasep kae. Sebab eta mah doa pelet atuh kawin deui omongannya na ngadoaan eta bae ya Allah ya Rabbi sadoa-sadoana naon anu loyog ka diri sorangan eta anu bakal dibuktikeun ku Gusti Allah ye mantap ge urang ngadoa teh sing hade ulah sok sambarangan ngadoa dibuktikeun ka jeung hukum tuh ieu Sidina Ali ngadoa eta diulah Sidina Abu Bakar ngadoa eta diulah sebab naon urang hirup moal bisa teu babarengan ja anu teu babarengan mah hate jasad babarengan bae ka jeung kumaha jeung dititah ini ja'ilun fil ardi khalifah keur ngeunah Imam Ghazali sorangan ibadah ka Gusti Allah ditegor ku Gusti Allah Ghazali aing menyiencap nyiptakeun manusia teh pan geus aya dina Al-Qur'an ini ja'ilun fil ardi khalifah ai sia muncak ngomong urang mah tapi ilham kawali aing nyiptakeun si hajusiana sosoranganan bae mantu babari teh kos kitu mah hirup ngeunaheun sia ibadah sorangan bae mah pikiran tuh urang lembur sia anu can bisaeun rukun wudu can bisaeun rukun salat can bisaeun muamalah turun maneh urukan jelema tanpa ngarobah diri maneh ka aing mantak di mana geus usul ilallah karak nyana nyebarkeun agama geus di mana nyebarkeun agamana nyana teu hayang dipuji henteu sieun dicarekan dicawad kemudian teu hayang dibere kan ngeunaheun geus jadi wali mah Imam Syafi'i ge cek Imam Syafi'i ku ngeunaheun ibadah sorangan bae kan ditegor ku Gusti Allah ai ilmu teh dititipkeun ka maneh Syafi'i lain jang sakadar maneh sorangan sekeliling maneh anu perlu kana ilmu atuh engke agama bakal kumacek Gusti Allah pan maneh teh penerus Rasulullah Kangjeng Rasul di zaman Kangjeng Rasul tabligh ditaluturkeunlah ku sahabat Kangjeng Rasul teh aya sahabat anu tabligh diteruskeunlah ku tabiin sahabat maut zaman tabiin teu aya zaman atba tabiin terus silsilahna anu datang ke Malaysia anu datang ke Thailand anu datang ke Indonesia ieu teh aya sejarahna mun kukula dibacakeun sejarah Islam datang ke Indonesia selain anu kurang dibaca di sejarah Wali Songo oge aya sejarah-sejarah anu lain aya dina thariqah mah membawa Islam pertama ke Indonesia dijaritakeun di zaman Kangjeng Nabina di zaman sahabatna di zaman tabiinna anu melejit datang ke Indonesia ka mana heula mawa agama
iyalah torikoh aya datang di pemerintahan saha di keturunan mana lengkap di torikoh nu mantap itu bisa diabaikan agama di Indonesia lantaran pada ngabogaan sejarah jelema anu bertorikoh Habib Lutfi jelema anu bertorikoh kitu Gus Dur jelema anu bertorikoh nu asli dibere sejarah-sejarahna asal usul datang ke Indonesia pembawana saha nu pertama ka mana lari ka mana kumaha mantap geus teu bisa diabaikan di Indonesia sebab aya sejarahna ketika berjuang datang ka kuari mun kula dibacakeun awal-awalna tahun-tahun lagi aya tahun-tahun atuh deuk kumaha atuh tahun pertama ngumawakna ka dieu ka Indonesia saha ka mana heula terus ngamuridkeun ka saha terus tahun berikutnya berikut jeung tahun-tahunan geus aya nu bantak anu teu boga silsilah mal kuat nyebarkeun agama sebabnya anak kebelegiteun obor mantak loba tah di pasar kemis mah haju nyarieun obor cek ieu ge ulah leugiteun obor cek nya teh ieu bae aya obor makan ngeunaheun urang cararaan blon teh mah di jelema tah eta mah obor eta ge atuh masalah tah ieu aya sejarah-sejarahna ngan geus teh kudu dibacakeun dilanjut-lanjutkeun bae geus di Jawa Timur ke saha Jawa Tengah ke saha di Banten ke saha aya sebab titipan-titipan nu kitu mah teu sambarangan dititipkeun engke ketika darurat pengembangan anak arak dibukakeun ka jelema anu bisa mawaan sebab baheula lagi kan urang lamun ngadongengkeun tentang wasiat nagara sing hade yeuh dititipkeun kapan ka sapi teu kuat dititipkeun kapan ka kebo ge teu kuat dititipkeun kapan ka anjing teu kuat dititipkeun ka embe ge teu kuat dititipkeun ka ucing teu kuat dititipkeun ka beurit tenang cak beurit teh disimpen di luhur tek bae asal ditanya aya aya beurit kumaha surat wasiat teh aya tenang begitu perekonomian tah nyaritakeun perekonomian macet eueuh dahareun beurit nah orang aya surat wasiat iya surat wasiat teh di dahar ku beurit begitu ditanyakeun ku mau coba surat wasiat teh ka mana sapi engke ka kebo nanyakeun deui ka gitu naon ngaranna ka anjing nanyakeun ka embe nanyakeun bacakeun ka beurit cak beurit teh ludes kemana lah hampura aja perekonomian macet cek jalan teh atuh surat wasiat di dahar goblok teh geus sia mah nah atuh beurit diudag tuh ku ucing diudag ku anjing diudag terus bae udag tadi datang ka kuari tah lamun aya ucing beurit ucing neuleuh beurit diudag eta teh lain udag dana nanyakeun surat wasiat goblok cek ucing teh sia nah dahar geus tah ulah sampaikeun ka kitu surat wasiat teh ulah sampaikeun ka cara dibikeun ka beurit be aku beurit mah ieu surat wasiat nagara teh ieu super semar nagara dan lain-lain sebagainya ulah dititipkeun ka model tipe beurit lantaran bakal acak-acakan kudu anu rapih cara kuari kan rapih tentrem ngeunaheun urang turun temurun ti Pak Harto kemudian Bung Karno ka Pak Harto kemudian terus teureun ka Habibie ge sakitu ge teu ngadahar surat wasiat alhamdulillah ngan haju ngajengkang ka ditu nya terus bikin ka Gus aya surat wasiat negara nya anu make Bhinneka Tunggal Ika eta surat wasiat negara Pancasila satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab geus satungtung di negara urang beragama asup ke surat wasiat eta ketika komunis undang-undangna di Pancasila nah berarti ya sing hade ketika Lenin undang-undangna dirinya ketika Marxis dirinya ketika naon deui tuh siapa macet kan geus eta dan lain-lain sebagai dan teu beragama undang-undang surat wasiat teh cekelan beusi engke hanas cekelan surat wasiat tetapi di luar kewasiatan asup ieu kan bahaya ditanyakeun surat wasiat ke mana udah dicaplok kan bahaya nah ieu kuari kan beurit teh kuari mah asup ka imah baheula mah beurit teh sandeuleu urang lumpat kuari mah ngarendeng jeung urang beurit
nyagol teh eta beurit tanya hei beurit kunaon si wani amat dia sia ge beurit ani mantak wani ge atuh sia ge beurit ieu henteu aing mah nu beurit mah tuh di kampung pondok eta mah rajana cenah raja beurit engge nyaho tah mah geus musyawarah kabeh ge geus ditetepkeun di MPR kami bahwa eta raja beurit tah ieu jadi urang geus bareng ku ari jeung beurit teh ya Allah ya Rabb gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat